Sampurasun para mitra, kalintang mingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Sarteu acan urang ngabandungan pangenyepan dinten ieu hayu urang neuneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Hatur nuhun Gusti kumargi kadeudeuh kanyaah kasalamatan anu dilebet anjeun tos katampi ku abdi sadaya. Danget ieu abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangadi ka Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Dilebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicuta tina buku renungan wasiat anu dijudulan Cara Hirup Jamaah. Dumasar carios Padamelan Rasul-Rasul pasal 2 ayat 37 dugi ka 42. Sarengna janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu ka 42 anu ungelna kieu. Kabeh pada saregep kana piulang rasul-rasul, kana samiuk kumpul, samiuk dahar, jeung kana samiuk neneda. Para mitra, baptisan teh tanda suci dikawitanana hirup dilebet nugraha kasalamatan Gusti Allah ngalangkungan Kristus ku pitulung Roh Suci. Baptisan nandakeun maotna hirup nu heubeul sareng mekarna hirup anyar anu teras-terasan disampurnakeun ku Gusti Allah demi pernyataan karya kaasih Allah kangge dunya diantawisna ngalangkungan karya gareja. Mangka nampi sakramen teh ulah janten pangjugjugan atanapi tujuan akhir hirup anut ka Gusti Yesus Kristus. Kasampa ku urang kanyaataan kieu dina kahirupan jamaah nu munggaran. Sabada dibaptis jamaah munggaran pada saregep kana piulang rasul-rasul perkawis cara hirup Kristus. Aranjeunna saha teh sapikir samiuk kumpul tur sabeungkeutan. Aranjeunna saniat sapikir salawasna sasarengan uyub kana riungan tuang roti ngemut pangorbanan Kristus. Aranjeunna ngantengkeun relasi nu layet sareng Gusti Allah dina samiuk naneda. Cara hirup sapertos kieu teh nu ngajantenkeun jamaah munggaran dipikaresep ku seueur jalmi. Malihan saban dinten jumlahna ku Gusti ditambih ku jalan langkung seueur anu disalametkeun. Para mitra, hayu urang emut kana baptisan nu tos katampi ku urang. Sing emut yen cara hirup anyar sakedahna tos ngawitan katawis ti saprakarita sareng baris wekasan dugi ka urang maot. Sing tetep janten bagian tina riungan, sing tetep diajar janten mingkin sarupi sareng Kristus. Sing kersa babagi kasasami margi pamustunganana urang sadar yen nu pangpentingna sanes kumaha sareng iraha saurangan maot nanging kumaha cara hirupna saparantos nampi nugraha kasalamatan ti Gusti Yesus Kristus. Hayu urang ngadoa. Hatur nuhun Gusti kangge pangenyepan danget ieu nu memperih supados abdi sadaya miconto cara hirup jamaah nu munggaran nu pada saregep kana piulang rasul-rasul perkawis cara hirup Kristus nu ngantengkeun relasi nu layet sareng Gusti Allah. Berkahan abdi sadaya supados ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Nyuhunkeun Roh Suci teu boleh ngauban abdi sadayana. Hatur nuhun Gusti. Paneda sareng pangdoa ieu disambat sareng disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur pangenyepan danget ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap, subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ulu biung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cag heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.